Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Imam Muslim ngariwayatkeun bahwasanya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyarios ka para sahabatna tika Ki Abu Ubaidah sumping nyandak balil Bahrain Cikangjeng absyiru baru ngaharanjeun kabeh aya harta ti Bahrain urang bagikeun pasokan harta tetapi kudu dipikir-pikir ku aranjeun kabeh naon anu ngabungahkeun ka aranjeun kabeh ketika urang menang harta urang bungah urang menang bagian harta urang bunga baik eta dibagi dibere atawa urang dagang kemudian untung gaji dan lain-lain sebagainya jujualan harta loba jadi kabungahan cak Kangjeng Nabi rempah jasa kaula fa wallahi maka demi Allah man faqru akhsha alaikum ta'aya fakir teh leuwih dipake karempan terhadap aranjeun dibere fakir mah teu terlalu rempan teu terlalu sieun teu terlalu khawatir walakin akhsha alaikum tetapi kaula leuwih sieun leuwih rempan terhadap aranjeun kabeh antum safa alaikum dunya dimuyah mayehkeun dijembarkeun di ambalayakeun dunya kama busitat alaman kana goblakun sakumaha dibabarkeun dijembarkeun dimuyah mayehkeun dunya ka jelema anu memeh aranjeun kabeh tidinya berkompetisi paheula-heula neangan dunia para sepersep akhirna raribut ku urusan dunia patuh likukum kama ahlakat sum ngarusak dunia ka anjeun sakumaha ngarusak ka kaum-kaum nu memeh aranjeun nu rempan ge perebut dunia ceuk Kangjeng Nabi urang jeung keluarga aya 12 kakak adik kemudian urang teu bararoga cukup saaya-aya damai teu pernah ribut malah silih tengok aya jang dahar maneh aya jang sore teh aya tah dibere fakir mah jadi kahalimpuan jeung tatangga urang sederhana itu sederhana ka masjid bareng balah lamun boga silih seblok silih teplok baheula mah ieu kula panen dangdeur tah ngasaan ih kula ge panen jago ngasaan halimpuh hirup silih beres silih teplok cek bahasa Sunda nikmat kamari urang keur zaman agraris Masya Allah nikmat anu luar biasa santri lamun usim jagong kabeleteran kabeh ku soleng-soleng na bae mah ih lain lalagan usim kacang anu kences na bae mah kabeh kok mau usim cabe karar sakit usim cabe santri hari tameureun aya 300 zaman almarhum aya zaman kula leutik keneh haju usim cabe Masya Allah santri di sisi gigir nu mere cabe beuh pohara jasa nyambel cabe soel cabe sayur cabe kangising-ising cabe mahmurna pohara ih keindahan hirup zaman sararusah teh ya kabayang keindahan hirup di zaman susah aya tatangga nek mindahkeun imah teu kudu hara resep pada marawah halu kabehan
nunurunkeun kentengna nunurunkeun rengna jur ngagotongan anak teu kudu diberena naon asal dibere cai bege jeung bangsa kitu boborosan geus ngeunaheun bae dipindahkeun babarengan di kumaha masang reng babarengan eueuh nu kieu kitu ke kula mah moal bisa lantaran ka sawah ke kula mah bagian sore eta teu kudu aya bayaran masang reng asal tukang basma nuduhkeun doang kenteng jeung sajabana aju aya papiliuna ge ngeunaheun di dinya saha bae darariu geus ngeunaheun jasa nyadiakeun cai sakumaha biasa kolot baheula indahna baheula sumur hiji salembur ku kabehan nikmatna pohara jasa teu khawatir cek Kanjeng Nabi ketika keayaan fakir keayaan susah lantaran kabeh saling memperhatikan jeung silih teplok kedamaian jeung keindahan terletak pada jelema-jelema anu kekurangan yakni ku kafir nikmat luar biasa urang menang ngalawan Belanda karena urangna fakir urang menang ngalawan Inggris karena urangna fakir henteu pernah aya perhitunganna naon berangkat bae kuari mun perang masyaallah beratku mobil can beres kreditanan beratku motor can beres kreditanan beratku imah can beres kreditanan malah pamajikan ge nu hiji dikreditkeun waduh tah batak cek Kanjeng Nabi bal fakru akhsha alaikum fakir mah teu leuwih dipake karempan ku kaula walakin akhsha alaikum tetapi ne kaula mikarempan ka aranjeun kabeh antum satu alaikum dunya dimuyah mayekeun dunia bro dipantau bro di juru ngalayah di tengah imah ambalayah di jalan di mana-mana dunia kama busitat ala man kana qablakum sakumaha dibabarkeun dunia ka jelema nu manemeh aranjeun kabeh akhirna atau kompetisi terus kabatur pisuha katuh liku dunia mah kos kitu bae ada yang jadi DPR ribut kabeh, yang jadi lurah ribut, yang jadi gubernur ribut, yang jadi bupati ribut. Dunia. Ieu dagang limbah, pabrik aya hiji ribut di pabrik eta. Dunia. Ieu aya awewe, ieu hayang ribut kabeh. Dunia. Dunia mah kabeh kira ribut. Yen yayasan ribut dunia lamun dunia mah motifna endek pondok pesantren dek naon dunia ribut bae kajen kumaha di pondok pesantren ditinggalkeun ku bapana kakana jeung adina diribut eta teh dunia di jero dunia teh di jero nu aing hayang teu kabagian nu ieu hayang teu kabagian nu aing hayang hawak ku sorangan bae nu aing dunia baik keunggulan kemuliaan keagungan dunia lamun geus sepi tina dunia kakarak damai geunah nu madak di masjid ribut bae ge di masjid ribut panitia masjid ribut dunia teu eureun panitia masjid kudu ribut keneh bae heran aing mah ongko di masjid tapi ribut goblok tolol boloon kumaha aya di dunia ribut di desa mah ribut wajar di masjid hulu sia dunia ribut kajen gugu beta biangkelah di dunia Masya Allah karim tadu batak si hade ya dengan dunia hiji-hijina dunia orang hirup di dunia mah lah waktu ku Allah diayakeun mah dunia mah aya bae jangan galobakeun dunia Allah nu nyaeutikeun dunia Allah dek disuburkeun dibere hujan subur dunia mah aya bae urang hirup di dunia moal kaluar ti dedeleuan jeung dedengian dunia hate urang nu kudu disepikeun tina dunia ulah tulak ta'aluk kana dunia hampang gerege ka Gusti Allah ulah duniaan di jero hate urang ngaji hampang deuk kumaha ge salat hampang duniaan kiai mal ngariung anu moal anggo entul maksudna ieu kiai anu aya unsur-unsur kudaha emang kiai mah lah asa ada berkat tuh mal gede kan
Kiai galedeg blon Kiai teu kecuali aya alasan-alasan lain eta masalah. Oh kalau mau diundang kuno sugi mah baut di setengah bulan kene geus telepon ya undangan ya mohon tolong diundang kuno susah mah Kiai inget emang undangan malam naon karena malam emang keke dileuleuh aduh eueuhan ja tulisanana ge sial da budak tolong dunia mal beres. Nah ieu terjadi Jakarta acak-acakan dunia nu mantap kuari unggal kabupaten acak-acakan dunia teu beres gaturna loba ketimpangan dan lain-lain sebagainya. Nah iyalah anu dipake karempan ku Kangjeng Nabi fakir terjadi kekhawatiran pasti ngahiji tetapi ketika dunia dibuka ku Gusti Allah dibabarkeun dijembarkeun dimuyah mayakeun iyalah biang keladi keributan adalah terletak pada dunia nu mantap bisakeun setik-setik gerage ulah terlalu melirik kana dunia hampang sok bisa ke aduh cenah kumaha cenah kiai atuh kudu belajar mun boga duit 10 juta 9 juta tak sia sia aing mah 1 juta bae menang deui 10 juta bikin deui aing mah 1 juta bae geus aing mah teresep menang 3 kali loksun lain kitu atuh teu mah loksun. Nah, kunani jadi ngalamun bae, boga duit dipikeun mereka batur, aing haju ngalamun bae teu kuat otak aing. Kita kusaha tolol. Aya carana lalaunan lain kitu lain. Supaya urang ulah resep kana dunia engke ge Allah nu mere, benta ka Allah ya Rabbi Allahumma inna nas'aluka hubal masakin. Ilal khairat wa tarkal munkarat wa hubal masakin bere abdi cinta ka miskin Gusti. Fa idza aradta fi ibadika fitnatan faqbidni Allah ghairu maftunin Gusti di mana-mana Gusti dek nurunkan fitnah ka hamba abdi mah geus beresan bae paehan bae ku Gusti abdi mah miskinkeun abdi Gusti hate abdi ulah resep kana dunia tah mulai jadi lain haju ngadadak itu lain penta ka Allah kayak dibere tet kurang resep kana dunia dibere embung dagang mulai atau dirugikeun ku Allah dagangna kayak bisnis batur memenangnya nama henteu diijabah doa aing iki loksun deui biasa nu ka dieu lalaunan tapi lamun urang maksakeun lalaunan ulah maksakeun lalaunan ngeunaheun tapi lamun dipaksakeun capek engke ge ku Allah ieu kos husu kurang di husu bal bisa sebab rumus husu mah asal ulah aya nanaonan di jero hate husu sorangan sebab lamun loba nanaon di jero hate moal husu kajian di Mendingan di talian tuh orang malain kos kitu lain ulah aya nanaonan jangan Allahu Akbar ngeunaheun set engke dengan berbagai perasaan anu hadir kehadiran Allah tekan karasa kehadiran Allah karasa hanya jelema nu ngarasakeunna setelah dunia di jero hate geus bakal dibere nikmat bae kajen kumaha batur mah geus endek ngomong naon teh sabodo aing mah jeung Gusti Allah engke ge bakal nanyana ge tanyana anu ka urang deh dikituanan we engke ge bakal dibere ku Allah kebenaran si itu terhadap dirina coba ge ngan engke lambat laun oh jaheu nyana nu katipu moal aya wali Allah atuh asli wali Allah ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum di lain-lain ge wali asli bah wali bae dicemooh ku jelema wali asli bah nya nama cicing bae emas sekali emas di lain-lain dia emas bae buktina mas tono bae gitu sekadar dibobotohan ku dunia
bisa diijabah doa teh lantaran dina hate eueuh dunyaan, di jero hate eueuh rasa agung, di jero hate eueuh rasa mulia, nu ngancik di jero hate teh kaagungan jeung maha kawasana Allah. Rasa kituna otomatis doa diijabah. Tapi kuari diberi hadiah ku masyarakat jeung ku pamarentah, kulantaran manehanana diberi hadiah teh titah ngadoakeun teu beres ka Kangjeng Nabi Musa alaihi sabab Kangjeng Nabi Musa deka negeri kelahiranana di Palestina, nyana titah dakwah di Israel, tapi terhambat di jurang tih akibat doa Bal'am bin Ba'ur. Masya Allah, poha ilah Bal'am bin Ba'ur cinta dunia mimitina diberi hadiah ku raja, ku masyarakat. Takwari ieu kan carita kamari bahwa Bal'am bin Ba'ur teh sakitu hebatna dibere ayat-ayat ku Gusti Allah. Boga Ismul A'zam lumun dibacakeun teh karasa diijabahna ku Gusti Allah sehingga digunakeun anak kunyana teu beres Lantaran aya hadiah-hadiah ti raja. Tigas le Bal'am bin Ba'ur fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawi. Ayat nu sakitu lobana di jero dada lepas seakan-akan eueuh we ayat dibaca mah dibaca ngan disungut doang, dipake ceramah unggal peuting gunyana 2-3 panggung, tapi teu asup kana jajantungnya. baheula ieu mah sok aju kasinggung. Pansalakho minha keluar nya tina ayat. Mantak daek babarengan jeung pamarentah nu zalim. Babarengan jeung pamarentah nu zalim mah masalah lamun urang beneran dek kana sehatanana. Tapi urang hayang babarengan teh hayang pamerena. Jeung hayang bersandingna dan lain sebagainya. Iya. Tidak sawarena kiai nu cilaka, kiai nu ngadoakeun pamarentah zalim, ngadoakeun kana kazolimanana. Cilaka eta kiai. Sanajan udang-udangna sagede bakul. Cilaka. Masya Allah. Sing hararade. Ieu ayat bacakeun ayat. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb. Allah karim. Walau syi'na lamun kaulanu agung jeung lamun kaulanu agung ngersakeun larafanahu maka niscaya kaula ngangkatkeun ka Bal'am bin Ba'ur, diangkat ila manazilil ulama kana martabat manzilah derajat ulama. Jadi nak Allah ngangkatkeun jeung nurunkeun teh Gusti Allah nu agung sihada. Walau syi'na lamun kaula nu agung ngersakeun larafanahu niscaya kaula ngangkat ka Bal'am bin Ba'ur nu dibere ayat teh. Bihaku ayat diangkat ila manazilil ulama. Ka manzilah martabat darajat ulama dengan cara bi an nuwaffiqahu lil amal. Ku kaula dibere taufik daek ngamal. masyaallah karim.
da batak lamun ku Gusti Allah dibere taufik ngamal teh ngamal hampang beramal teh asal diuk maca sholawat jadi teh otomatis injection insyaallah itu otomatis asal diuk zikir asal diuk Quran dibere hampang penting hudang salat baca Quran zikir dibere hampang pikiran naon ka sorga teu hayang ka neraka teu embung ieu mah geus bagus pokona mah beramal we ka Gusti Allah hampang geus kan urang mah kuari beramal teh hayang ka sorga embung ka neraka ya tah mah kelas TK tah mah kos kitu mah ya beramal kos kitu teh kelas TK sia kunaon eta ibadah we hayang ka sorga TK nol gede ibadah nu hebat mah lain kitu sia eta kunaon eta mah raja amat salat jeung sagala maca Quran atuh ieu mah panita Allah bae manusia mah hayang ka sorga bae mah nu sorga nu Allah nu rek ngasupkeun Allah kumaha Allah bae manusia mah meureun mung ka neraka urusan neraka eta mah urusan Allah ieu mah pokona mah deuk ngalaksanakeun parentah Allah bae geus sakitu urusan ka sorga jeung ka neraka kumaha nu bogana bae tah urang ngadegeun ngeunaheun tapi ngalaksanakeun eta mah kelas wali kos kitu mah eta kelas wali mah kos ka itu ibadah teu hayang lantaran jelema anu masih kene hayang unti mah eta mah budak letik ketika budak gering kemudian dek dibere obat hese bae diulik ku dokter nah ayalah bodrexin ieu obat ngan amis orok teman kos kitu mah tuh ieu tah papais ieu daun jerona ieu unti resep ngadahar papais teh resep ka untina ngadahar papais teh resep untina aya nangkaan dan lain sebagai cauan eta orok nu kos kitu ibadah ge ieu teh aing mah resep biasa aya sorgaan ya eta orok teh kos kitu komo teman ieu lamun dibaca sekean beuh warung maju beuh tah mah eta mah orok can lahir bagus parajas ikir carita keikhlasan aju menang tante gitu menang ikir carita ikhlas kelas tinggi menang mah menang bae daripada nya minta ka Gunung Kawi ye atuh bandingan maca ayat naon ieu ayat wa azin fil nasi bil hajiyatu karijalu ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq eta teh paranti ngaramekeun warung lamun warung kan warung bae urang boga toko urang boga warung urang boga material urang datang ka nundutan berarti parah berarti nu meuli eta datang ka nundutan mah tuh ai sibuk mah ieu can kaladean geus aya deui mul ieu can kaladean ieu eta ngaran rame nah ieu ayatna wa azin fil nasi bil hajj ya tu kerijalan bakal datang jelema di kulli fajin ami itu berbagai daerah uji ada datang kabeh ka warung urang ngahutang kabeh beak geus kabeh aduh nang saminggu tutup urang maju pede kunaon tutup ludas kabeh akibat daun wa azin pinasi teu beunang kitu tah ngawiridna teu beres ngawiridna nu mantep tah kiai sabaraha ngawiridna eta mah urusanna khususon ge atuh khusus mah teu meunang dibrejakeun di dieu ngawiridna sabaraha mimitina jeung tah mah kudu make sapi wah cenah kitu beres sabaraha ulah geus yang mararaju teu bari ibadah ulah geus nu aya kitu kadahar lah cenah bareng kieu mah teu nyaho manusia sok jus uzon ka aing tuh ieu horeg kersaning Gusti walau syi'na la rafa'nahu lamun kaula nu agung ngersakakeun la rafa'nahu niscaya kaula ngangkatkeun ka Balaam bin Ba'ur bihaku ayat-ayat anu ku kaula dibikeun ka maranehanana diangkat ila manasilil ulama datang ka derajat ulama-ulama anu soleh lain sembarangan ulama carana bi an wafiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal masyaallah nu mahalna teh ieu taufik nu mahal mata kurang lamun ngaji tauhid fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun
naon bae nu dikersakeun ku Gusti Allah pasti terjadi wa ma lam yasha lam yakun naon nu teu dikersakeun ku Gusti moal kajeun ku kumaha ge sebab Allah teh al-fa'alul lima yurid nu sangat migawe kana kersana kumaha kersa anjeunna wae eta batuh wala mahroba li abdihi an ma'siyati illa bi taufiqihi wa rahmatihi wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bi masyiatihi wa iradatihi eta udah mun ngaji tauhid teh eta tempat mabur tina maksiat ka Allah teu bisa urang dek kabur tina maksiat moal bisa kecuali ku taufik Allah kabur da jelema ti maksiat ku taufik moal bisa jelema kabur di hareupeun orkes di hareupeun nu joget kecuali boga taufik dibere taufik ku Gusti Allah mabur moal bisa mabur tina mabok kecuali ku taufik Allah moal bisa mabur tina zina kecuali ku taufik Allah moal bisa mabur tina korupsi kecuali ku taufik Allah jeung rahmat Allah jelema bisa kabur tina permaksiatan lumpat tina kagorengan kejahatan ku taufik jeung rahmat Allah sabalikna wala quwata moal aya kakuatan jeung teu boga kakuatan ka hamba ala taatihi ka taat ka Allah illa bi masyiatihi wa iradati kecuali ku kersani Gusti jeung iradati urang teu boga daya jeung kakuatan boga mengaji ka dieu teh kecuali ku kersani Gusti lain urang ngaji ka dieu teh nang kersa Allah nang iradat Allah urang teh teu bisa ngalaksanakeun salat lamun lain kersani Gusti teu bisa ngalaksanakeun puasa lamun lain kersani Gusti moal bisa ngalaksanakeun gitu berbagai peribadatan jeung taat lamun lain kersani Gusti jeung iradat Gusti inang maisha Gusti mata walau syi'na larafana berarti ku Gusti Allah teu diangkatkeun derajat lamun ku Gusti Allah deuk diangkatkeun derajat teu babari bae dibere daek jelema ngaji masantren betah sanggeus masantren betah getol di pasantrenna haji dibere paham ku Gusti Allah sanggeus paham daek ngamalkeunana balik ka imah bener-bener ngamalkeunana meureun dikersakeun ku Gusti Allah endek diangkat haji daek bae baca Quran deui di imahna ge daek magahan budak pentingna daek bae urad wirid baca selawat zikir dibere hampang bae kituna teh tah aya undangan ke pendopo diberi embungnya nama aidit nama dikiriman di dahar mulai tara ada 3 setik tah palasan setik ajunya ngomong ngarep-ngarep kamari mah ya kiriman ira kiriman nah mulai geus alhamdulillah kamari aya tokoh Golkar sumping masyaallah horenganan Golkar mah balager jadiana teh ih sekali ngaguriwalna mantep jasa aju kuyana dipenta nomor telepon bapak nomor teleponnya berapa sih nah kiai goblok tolol teman kiai kos gitu lain nanyakeun telepon Allah nanyakeun telepon bupati segala gubernur segala DPR itu kiai goblok bapak mukos gitu bah telepon Allah nu kudu ditanyakeun emang kiai nyaho itulah nanya ka aing telepon Allah mati mimiti Fatihah datang ka qul a'udzu birabbin nas eta telepon Allah sok gerage baca nembalan Allah ge a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin eta keur teleponan jeung Allah waduh arrahmanirrahim maliki yaumiddin teu kataekan deh haji heuai kieu teu sopan sia cek Allah keur teleponan jeung ai heuai ai jeung bebenesia bau mani nyilip keur lobaan ge keke punten nya ai telepon we ge we wah teh ku galedeg gitu teh jelema wah blon urang ge hareupeun urang ge masih nyilip heula eta telepon jeung makhluk mah ai jeung Allah kakarak Ar-Rahmanir Rahim soek bisa teh sungut sia bisa kuat Masya Allah nada kuda nada teu dibere taufik ku Allah teu dikersakeun ku Gusti Allah ai jelema nu dikersakeun mah ku Gusti Allah teh daek baca Quran daek magahan ngaji dipake ku nyana beutingna sare hudang teu puyeng
padahal mah ieu sare teh jam setengah hiji atawa jam hiji hudang jam 2 atawa setengah 3 jatuh puyeng biasa bae berarti ku Gusti Allah deui diangkat derajat teh dibere puyeng haji isuk-isukna biasa bae deui henteu tunduh mun dihitung-hitung sare teh ngan sajam atau sajam setengah tapi teu tunduh coba ge jenderal 8 jam masih kene kekesek gane panglima jenderal saruan dihitung-hitung 8 jam tambah 2 jam 10 jam atau mah hirupna sakedeung tapi tetep bae masih kena gegesek kena bae kodan tep sagana puyeng ieu aya tahajud isukna dibawa ka rumah sakit dibere taufik itu dibere taufik teh ku Gusti Allah tah teu dibere ku Gusti Allah teh kakuatan lamun dibere kakuatan atuh ku Gusti Allah masyaallah atuh babari eta mah kumaha Gusti Allah bae urang dibere kakuatan ku Gusti Allah tek 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 ih ditangeukeun dunia di irah teh plek 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 ih atuh teh mah urusan Allah kan urang nu berusaha Syekh Mansur Cikadueun terus manehanana ke Mekah di Mekah terus ibadah cek manehanana deuk ka Indonesia deuk ka Indonesia kan naik kapal kebal baheula makan naik kapal cai angkleng-angklengan sabulan sedangkan urang ieu teh henteu ka dieu dipanggil ku urang Banten berangkat jana melalui sumur Zam-Zam set tap naik di Kadomas berangkat jauh kan lebih kan lebih coba eta pake lalagaan Masya Allah Karim Masya Allah di Kadomas mantap aya tah urut sumur dah eta teh perlawanan pertama kedua kali Cibulakan muncul nyana ge kaget lantaran ngabuncal munajat ka Gusti Allah cek Gusti Allah Mansur tah kusia tutup pakai Quran ieu mah Quran ulah loba omong tutup pakai Quran jadi batu Quran lantak disebut batu Quran di Banten batu boga sejarah lain lalagaan tambah turun temurun urang sejarah kos kitu Masya Allah Karim mulai ti di Jasa Mansur panjang lamun dongeng nama segala Cikomoro panjang lah langsung nyana diundang ke Gunung Karang ke Sumur 7 naik nyana ka luhur naik lain make suku make babacaan la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim terus kan ulah ya maksudnya kusia didarengekeun ke kusia dipraktekeun lain jang ibadah endahan jang tuh siapa kadinya bae gilir lah naon lah atuh aya babacaanana tuh la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim bumi buleud anu nahanan malaikat menang tina nur Kangjeng Nabi Muhammad dengan kekuatan nur Kangjeng Nabi Muhammad bere kula kekuatan perem hiber ge urang cih atuh ka bege moal aya nu kaluar ti nur Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi itu babari babacaanana eta coba cenah kukula atuh lain sabaca-bacaana kudu ditapaan heula di jero cai ngeueum sajam ulah kaluar-luar dimimitianana ku panglima heula kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kula eta moal pikuateun moal bisa ai Syekh Mansur mah Syekh Asnawi kemudian atuh kabeh Syekh Abdul Karim Syekh Manokati atuh dibere kuat ku Gusti Allah tek kuat sat naik nyana ka Gunung Karang na ge atuh lain lempang hiber set encan dijamah ku manusa baheula datang ka luhur pas waktu salat zuhur Allahu akbar eueuh cai cek cara eueuh cai jang wudu dia tepak tak jadi sumur hiji ngalahudu nyana di beres salat zikir ka Allah sambil zikir ka Allah kumaha lamun aya batur ieu deuk ngalawudu di dinya caina leutik di dinya nyeun deui hiji deui tepak deui tak aya deui sumur ngadenge dongeng mah ditarpakan kitu nya urang mah pan nyeun sumur geus kikian
Deres sama kikian ge 10 meter 12 meter zaman urang baheula ku hari kapan make mesin konceng tilu poe can mangicai saminggu nya gandeng tatangga kabeh geus kararieu bae konceng durut geus teh datang ka anak udah dapat berapa mas 50 ada airnya belum ada sial ada juga asin biarin emang tuh urang teu kebeneran masyaallah tapi saya Mansur datang ke 7 tek 7 sumur di dieu eta teh jang nyana jang babaturan jang ahli-ahli dinya jeung jang tatangga jang anu zarara 7 nu mantap jadi lamun urang nyaritakeun saya Mansur emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi tidinya lah tetap titip panjang dongengna tah ieu sumur 7 digunakeunana ku wari ku jawara lamun datang ka dinya aya cayan geus jagoan kajen ku kumaha mun datang ka dinya ku cayan nah lan lain-lain sebagainya eta teh keur carita hiber karuas celek yen sumur plak aya lah 7 dititip ku nyana nah moal dibejakeun tah ku ari katitipanana aya kene arwahna maksudna sia masuk ka di mana terus kitu endek eta naon tuh sia ka ditu eta kos kari itu kan hebat amat dibere kuat ku Allah bi an nuwaffiqahu lil amal mentang mata nyana teh sapoe-sapoe ting teh sare biasa bae sare sajadina bae keur ngaji los eta ge nanggo si Allah terus sia masuk kaju kasinggung lain urang mah kunaon atuh ngaji teh ieu ngap bae wiridan teh ngap bae salat ge nang maksakeun ieu teh oh teh dibere taufik ku Gusti Allah lamun dibere taufik mah masyaallah nu mantap ibadah teh urang teh nu paling hebat mah lain Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah lain eta Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim kalawan jebut jenengan Allah anu maha rahmanir rahim alhamdulillahirabbil sadaya puji tangtu ka Allah anu mangga lain eta salat mah asli mah tah salat kos kitu mah teh bupati ge kos kitu gubernur kos kitu aya keur salat kabehan santri ge kos kitu kabeh tah salat jajabur tah kos kitu salat jajabur tah salat nu asli mah lain kitu salat model Kangjeng Nabi nu Kangjeng Nabi lamun salat teh cek Kangjeng Nabi teh asa ngobrol jeung Allah sehingga hazan kariweuh kasedih eueuh di bawah salat nu mantap di mana pusing Kangjeng Nabi mah salat kuncina kan kitu dina hadis di mana pusing baik pusing dunia maupun pusing akhirat pusing agama salat tentrem sebab tas kapanggih jeung Allah urang mah mun kuari keur centrang salat puyeng sabalikna urang mah salat bae ada panaruyang aing kudu entah salat puyeng aing mah reungit ambalayah reungit nyara rocoan ka aing eta teh kuat beda dibere taufik mah diuk ke tentrem deuk baca shalawat ngeudaheun ya Allah tah kuat taufik lah nah iyalah ketika kiai-kiai dibere taufik ku Gusti Allah daek ngamalkeun Al-Qur'anul Karim daek ngamalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim nu diterjemahkeun ku para ulama-ulama ku para salafus sholih makanya na leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati emang dek diangkat meureun ku Gusti Allah jadilah sholihin naik jadi waliun min auliyaillah nang Allah dikersakeun ku Gusti Allah dibere daek dibere mantep beramal teh sehingga asa jeung Allah teh nang Allah lain nang nyana ketika ku Gusti Allah dak diturunkeun ilmu aya di nyana Quran aya di nyana naon kitu ngaranna maca kitab aya di nyana hukum aya di nyana dak teges le baranglah nyana jeung pamarentah baranglah nyana jeung partai lain jore jeung partaina jeung pamarentahna kudu asal ulah hayang pamerena ulah ngadahar pamerena sebab ieu keur berangkat sabilillah yo jingjing kurang bupati jingjing kurang gubernur sing bener sia dibere duit ulah kunaon emang leutik kudu gede we tolol ieu we ulah urang berangkat yuk urang rarapih ieu Banten urang rarapih ieu Jakarta ulah segala dipimpin ku kafir segala naonan
iya teh negara tuh penting mah jujur bae dek jujur kumaha kafir pugu kadirina ge ngabohongan bahwa pangeran teh caknya batu cadirina bae ge gezolimin zolim atuh ngomong ka batur ulah sok ngomong teh di Jakarta kiai boy ini mah kafir juga adil cakna da teh podo sero sia mah tuh ku pangeran ge teu ngarti nya dek adil di mana tuh jang dirina ge zolimin zolim atuh ngomong jang batur karena resieun ngomong kos kitu bae ge mau ngomong kos gitu gaya mah geru jelema bae. Ieu cenah loba, kita dianggap jelema aja ku aing mah tuh. Aduh, aya ge panglimana di dieu tuh eta prajuritna pan. Walau syinna lamun kami ngarsakeun cak Gusti Allah la rafa'nahu niscaya kaula bakal ngangkatkeun ngaluhurkeun ka Balam bin Ba'ura anu geus dibere Ismul Azam berbagai ayat-ayat anu sakitu hebat nabiha ku eta ayat teh walakinnahu tetapi de Balam bin Ba'ura teh geuning akhlada ilal ardi condong kana taneuh bahasana ge Gusti Allah teh akhlada padahal mah dimaksud sakana nu dimaksudna mamala hartina teh condong tapi gak bahasa kenana make akhlada nganggap jelema anu neangan dunia nganggap bahwa di dunia teh bakal langgeng akhlada bahasa ge kinayah nu mantap bahasa kinayah leuwih tajam tibatan bahasa tasrih dilangsungkeun ku Gusti Allah walakinnahu akhlada ilal ardi mun ku urang disogolkeun tetapi de Balam bin Ba'ura nganggap langgang di muka bumi ieu sehingga ayat-ayat Ismul Azam nu sakitu hebatna diojol ka dunia mantap kiai mulia eta teh ku Quran kiai mulia eta ku kalam ulama kiai mulia ku rahasia-rahasia ibadah nyana disebut kiai diojol ka partai Golkar goblok tah kiai secuil dunia hila kemuliaannya diojol datang ka dolor kabehan wajib milih Golkar namun teu milih Golkar sia ujianana cilaka tuturkeun ati Allah wa atiur Rasul dengekeun ku urang teh kiai eta sabaraha taun kakuatanana ujianana ngubrus ka sumur pareum bener sadaekna bae tuh ngomong teh atuh sederhana bae sih cara Kipu Doli endek mah maksudnya sederhana bae itu dulur gitulah atuh aya waktu mah urang hayu bae darah hukum lingsem heuh kalem atuh jero mah akur ya Allah ya Rabbi masyaallah menghanyutkan itu mah kos itu ieu bahasa dage lain lalagan pohara walakinnahu akhlada ilal ard mun ku urang dijabarkeun panjang melalui ilmu bayan mah hiji kinayah nomor kadua na bisa dijadikeun bayan bajis berarti akhlada bimana sakana geus jelas ti dieu teh ilal ardi maksudna mah lain taneuh tapi dunia lantaran dunia teh di jerona adalah taneuh padahal mah dunia mah materi Gusti Allah wa mala ilaiha wattaba'a hawa condong kana dunia nuturkeun ka hayangna anu hina sehingga jana ngadoa wani ngadoakeun core ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam padahal Kangjeng Nabi Musa diangkat jadi rasul ndek sabilillah jihad fisabilillah merangan musuh-musuh Allah ditahan ku doa Balam bin Ba'ura cilaka Balam bin Ba'ura dibere hadiah nu embung-embungan ge eta kan ti Balam bin Ba'ura atuh naon sanaon bedana jeung kurang guar kiai muntah tadina nu beneran ge haram deketan ku bupati haram deketan dibere haram dak deketan deui dak haramnya kos itu teh deketan rada gede eta mah kumaha sararia bae dak janganlah tuh geus beda jasa cak saha haram ye tuh si aya dalil lah kajian kumaha ge ya kiai tinggal nungguan we waktuna tinggal nungguan waktu keur ieu mah dulur eta teh ribawi kos kitu teh bunga bang teh riba haram sia kredit anu dua akad haram sia
kue datang kadinya aya pemerintah budak eta teh haram sembarangan ya datang dari kadinya kiai eta sih haram teh eta mah kiai nya sebenarnya mah jadi maksudnya eta kiai maning dirate mah budak kiai gua heula kiai haramkeun kuari halalkeun lu gak ligu gitu kuda eta dicabut walau syi'da la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi teu saeutik keur mondok nama hebat jasa jadi kiai hebat barang mulia kuari diojol kunyana kana dunia bersandinglah jadi mu'i lah depaglah dan lain sebagainya silakan tinggal nunggu waktu taman kos gitu ngajual ilmuna jadi kiai lamun jadi muih lain muihna sia korup jeung pamerena lamun nya jadi muih negakkeun hukum di negara Indonesia hurung sia kajian hukum lagi hurung lamun sia geus nyaritakeun hurung berarti kabeulem sia ceka satu kumaha ku ari muih mana ku ari muih teh ya Allah muih teh sebagai filter lantaran negara urang negara demokrasi geus demokrasi mah teu berbau agama lantaran diserahkan kepada seluruh rakyat geus ditunda kos kitu masalah urang boga muih sebagai filter geus atuh agama teh ya ieu teh ya kitu melalui pintu muih sebagai toser jang ka pemerintah kuari muihna geus polusi di jerona erosi ka belah dieuna teu pernah aya dengungan muih urang teh kuat daging kemari teu ngabejaan haram halalna kuari berbagai-bagai lah geus harese ngomong urang horeng di jero nama atuh lain deuk nyaritakeun agama muih teh sarua dunia nu diarah teh atuh biasa komplotan kan itu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa ya Allah ya ieu maka caritakeun anak baik anu dimuih ai akhlada ilallah dicondong kana dunia mawattaba hawahu tiges leu bakalna ataupun dinu partai sarua bae atuh walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba hawahu induk dunia mah maupun di modern nya namun pasantren modern ai ngaranna mah pondok pasantren tapi anu jelas nama endek akhlada ilal ardi condong kana dunia wattaba hawa boro-boro pesantren modern yayasan cara urang ge kuari pondok salapi tapi nu dimaksud mah dunia keneh atuh sarua bae sarua ieu sapira wadah salap dengan ngaranna doang ai ujung-ujungna dunia mah kitu-kitu keneh bae sarua teu saeutik jelema boga pesantren salap tapi orang di jerona mah ngajualan agama sarua ngan teu pati jelas doang salap mah rada deus bungkusanana rada deus aing geus modern mah geus dunia moal nyaho ka Allah bae kajeun kumaha kajeun ngomongna Allah-Allahan bae ge moal sebab lamun endeup bener-bener ka Allah kembali ka salap wajeun sasaha ge presiden deuk ka Allah kembali ka salap gubernur deuk ka Allah kembali ka salap pondok pesantren modern jelemana maksudna deuk ka Allah pasti ka salap sebab tuntunan nu asli deuk ka Allah salapi modern mah hanya omong-omongan ada doang sok renungkeun geura ge renungkeun ku urang deuk ka Allah mantak nu paling pake kasieun ku Amerika pondok pesantren salap pondok pesantren modern mah geus dianggap baturnya anak komo tanpa pamarentah mah anak sulungnya anak anak sulung iya pondok pesantren salapi cek Amerika waduh hese sebab ngadidiknya jangan mah biasa bae tapi di mana geus jadina pondok pesantren modern mah ngadidikna pohara jasa tahajud berjamaah salat tasbih berjamaah salat dua berjamaah tanyakeun dalilna berjamaah mah yang ti mana teu nyahoeun atuh naon tahajud berjamaah emang pernah kanjeng Nabi tahajud berjamaah baca salat tasbih berjamaah emang pernah kanjeng Nabi salat tasbih berjamaah duha berjamaah hei itu aya aturan mana kumaha sih pondok pesantren mah biasa bae santrin ge berjamaah ge carang antep bae biasa ngan kiaina ngadoa ya Allah ya Rabbi si eta tilok berjamaah Gusti tama
Ai kira-kira bakal bener lalaunan Gusti ulah sekaligus. Supaya daek bela. Mulai maghrib doangnya na hiji. Isya maghrib isya subuh mati lok. Engke ge nyana tah sabulan 2 bulan mikirnya na dua jeung isya. Dua. Pesan teh salah kos gitu. Tentrem adem kalem. Tapi di mana geus daekna Sebab berangkap tina nurani. Henteu kapaksa ya nama. Masya Allah. Enggak, lamun geus kos kitu loba jelema sorangan ibadahna tetep bae. Di kota, di gunung akur bae. Nah, lamun tadi cara tadi mah tadi berjamaah-berjamaahkeun, asal teu berjamaah berarti tahajud. Salat tasbih diberjamaahkeun, asal teu berjamaah berarti salat tasbih. Boro-boro masyarakat tak kiaina ge teu salat tasbih. Emang kiai goblok. Nungguan berjamaah bae hayang di kiai-kiai. Kiai nu asli mah tilok. Kiai abi ngiring berjamaah ulah. Sorangan bae sorang horeng tilok nya ge. Sial teh kiai pisan. Kos nu ikhlas teh kitu. Horeng nipu sarua. Iqbal ambin Banguro nyana teh kapincut ku dunia akhlada ilal ardi wattaba hawa. Pamere pemerintah, pamere tokoh, akhirna ti gesreu nya ngadoakeun jahat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis. Digambarkeun ku Gusti Allah famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi alhas au tatsrukuhu yalhas. Sipatan jelema model ban lambin Banguro mah eta percis okos anjing. Masya Allah. Kumaha eta anjing cain tahmil alaihi lamun anjeun ngusir ngahardik. Yalhas anjing mangelel bae aya anjing datang ka urang-urang digebakeun hus anjing mangelel. Tatruku atau diantep ku urang teu digebahkeun tetep bae alhas digebahkeun ngelel teh digebahkeun ngelel sebab nyana mah jadi watek ngelelna kiai anu cinta dunia kos Balam bin Banguro eta teh kos kitu sipatanana kos anjing selalu ngelel bae lantaran di jero hatena dunia ngelel kos anjing. Na'udzubillah min halik persis digambarkeun li anna lasat tabi'atun asliyatun fi lantaran ngelel eta watak anjing anu asli. Pakadzalika halul haris ala dunia kitu kene jelema anu kasengsem loba terhadap dunia. In wa'atahu lamun ente mapatahan ka jelema anu cinta dunia la yaqbalul wa'da moal daekeun narima kana papatah tetep bae neangan akur jeung nyana dunia lamun diantep kurang henteu dinasehatan walam taizu pawarisun aidon tetep bae dunia bae kiai lamun enggeus kos kitu percis digambarkeun anjing ku Gusti Allah ngelel bae di mana bae dunia yen pondok pesantren modern maksudna dunia sekamana maksudna dunia di ondang-ariung maksudna berkat dunia silaturahmina ge ngaran doang nu dimaksudna dunia neangan ka murid ge dunia kiai kos kitu gambaranana anjing mal bisa dinasehatan sama kiai kos kitu kurang dinasehatan ngelel bae marah malah ngegel bisa jadi nasihat ngelel bae ilah kiai mantap kiai asal dibere bae ku pemerintah komo haju asup ka Golkar ngelel bae teteh ngelel dunia beubeuleun bae ka pendopo dunia maksudna diondang ku bupati dunia maksudna naik ka panggung dunia maksudna jeung teu cenah kiai ikhlas coba aing mah hayang nyaho kuat henteu nyana naik ka panggung ikhlas teu dibere maksudna eta teh ari putaran ka hiji putaran kadua teh nu kitu ngaron eta ai endek calon bupati teh osok ngider gitu kayak panggungan naon ngaranna pun aing mambu ngadengetin nu sejen naon ngaranna kampanye maksudnya
geus nyaut eta tadi teh kapan hayang ngadenge jelu we gitu tah. Kampanye ya Allah, kiai anu tadi nyakelan Quran kitab kuari kampanye. Sedih amat. Sedih amat, hina amat. Di dadana aya Quran, di otakna aya Quran. Kunaon atuh pake ngadoakeun bos kitu hina amat. Cicing kiai mah. Ngadoakeun umat. Can bisa sholat supaya bisa. Pemerintah anu nakal supaya lempeng. Ngadoa ke Allah. Datangnya na kaimah nasihatan. Ketika nyana diondang ka ditu ulah yang pameran nasihatan. Eta kakara kiai bener mal kebal umurna gege. Mal kebal umurna di penjara nyana. Sanu daek pemerintah dinasihatan. Sanu daek. Sanu daek. Mata kula embung diondang ge embung belantaran kula mah ieu ngomong bae, hendeukna ngomong bae. Kula diondang misalnya, pernah keur diondang kapan ka Polres. Kula diondang ke Polres. Gua nyaritakeun. Salah satu tanda dekatnya kiamat apabila polisi sudah make pentungan. Kula kararieu bae polisi kieu bae. Ajung pamajikanna ge pan halaladir tah polwan kararieu bae. Itulah salah satu tanda sudah dekat kiamat. Hati-hati kalau polisi sudah diberikan pentungan-pentungan. Itu adalah sudah ada dari kanjeng nabinya. Termasuk ahli neraka yang begitu. Aing kebal mal cek aing ge. Kebal mal. Maksudnya sekali ceramah aing di nyana, aing teu hayang 2 kali, tapi keras aku je jantung nyana. Cukup aing masa kali bae. Alhamdulillah datang ku hari teh diondang dong deui. Henteu mah aya gendong ngodang ulah cenah ki uci mah kos kitu teu ngeunaheun. Itu kahayang aing berarti keras aku hatenya na cukup aing mah. Terus wasiatkeun ku sia tah ceramah aing ka anak buah sia terus datang ka kuari. Cukup aing sakali ceramah ngeretek kabehan. Beres geus. Ieu teh yang 2 kali geus. Iki podo 5 lain. Maksudnya supaya sekali deui alhamdulillah gitu kan. Lain deui. Lain ki podo 5 sia ge sarua. Nganu aya nyana bae digigir ieu. Jadi kiai betah jasa temang di pendopo bae, di Polres bae kiai na tau ya, kiai teh bener. Kiai bener mal kebal. Mal kebal buktina aing sakali doang. Aja cenah bejana aing dibahas bae terus bae sababaraha minggu eta materi teh dibahas ini begini pertimbangan. Hayu ku sia kaji anjing mah aing teh boga pikiran naon penting sia balalanar. Alhamdulillah kuari. Asal ka imah kula bae teu mawanu ka sakarieu teh eta. Sicarekan cenah ku kiai. Ya teh di hadis teh jiga tuh kos kitu dibejakeun bae ka jarang geus. Beres. Nah, lamun urang dibere taufik ku Gusti Allah dibere embung ka dinya lain berarti urang ulah babarengan jeung pamarentah urang mah sebagai kiai bareng jeung pamarentah tugas urang ngasehatan. Lain urang ulah babarengan jeung jelema nu judi bareng jeung nu judi tapi urang mah tugas ngasehatan. Ulah kaget lamun kiai bareng jeung pemabok keur ngasehatan. Siapa sih sok sariri gitu dianggap bareng burung kiai. Tuh ya iyalah Bal'am bin Ba'ura sakitu hebatna condong kana dunia digambarkeun ku Gusti Allah kos anjing nyelel bae. Dina kesimpulan anak jelema cinta dunia komo kiai ieu adalah anjing berarti. Masya Allah. Anjing mah parabna teh kotoran di mana-mana lapar naon bae tai-tai ge kunyana di dahar bangke ge kunyana di dahar bangke tai kunyana dileg-leg ke nyana utah-utahna ge dileg-leg deui eta lah gambaran anjing. Geus kiai anu cinta dunia dibere ku pamarentah awalna tigeus leuk eta teh sarua jeung ngadaharan bangke utah diletakan deui. Mantak embungeun masyarakat ngaji ka Kiai Golkar teh hayang di mana bae lain di Tangerang bae, Serang, Pandeglang, Jawa Tengah, Jawa Timur teu daekeun. Kunaon? Ruhanina ngambe bau. Sebab nyana ngaletakan utah nyana. Tanya ku urang, sia teh ngaji ka henteu. Emang kunaon? Henteu lah aing moal bae. Emang kunaon sia teh ngaji?
Ente siapa ente bae? Ente mun ditanya kunaon sih ente aya, ente bisa ngomong ya na. Embung bae aing mah. Weuy, pancen pinter jasa. Nyaho aing ge geri mah nyana asana pinter geunaheun ku ari mah teu geunaheun. Hei, nyana kan make jubah. Aing nyaho, jubahna ge loba. Para teu sia ente nyaho teu hayang aing ngaji ka nyana. Teu hayang. Pondokna pan geus agreng nang pamarentah 2 tingkat. Anak sih ente dikarinyakeun. Ente. Kunaon emang? Henteu lah, geus ngomong sia. Teu daekeun ngajawab teu bisa. Ku sebab naon? Teu bisa ngajawab teh mah ruhani teh mah. Ruhani teh mah hese ngajawab atuh nyaho aing hese jadi teu hayang. Pancen sia imana deukeut, lain deukeut-deukeut deui dulur barang mah. Ari sia teu ngaji henteu. Atuh sia engke kumaha eta? Nyaho aing bingung. Sia joret we ente. Aing nyaho nya dulur, nya pinter nya tapi aing teu hayang ngaji kajana. Emang kunaon loba omong sia. Teu daekeun rohani. Sebab naon? Ngaletah lamun kagambar ku waliullah mah kadeuleu. Nyana teh utah diletakan deui, bahkan ngising diletakan. Kos anjing we kos kitu. Masyaallah karim. Ieu cak lain cak kula, cak Allah. Cak Allah, siapa bisa pajar cak aing lah, ki uci bisa anan. Cuma didengekeun bae, kos kitu ge didengekeun bae. Kasih ka ditu ngaji ka aing teu. Nyanana. Ita, famasalu tapi jakeun ta kanyana. Famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Anjing mah mawa barang dahareun ngelel, digeubahkeun ngelel, lapar ngelel, diantep ngelel, tanda bahwanya nama selalu ngelel. Geus kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'uro eta teh selalu ngelel, bahkan ki Bal'am bin Ba'uro mah dibuktikeun nyata-nyata letahna ngelel datang ka dada. Bukti nyata tah mah ngelel bae nya. Kiai nu kuari henteu aing ngelel mah henteu ngan maknana makna ngelel. Mantak ka kiai bener ngomongkeun bae di mana bae ngomongkeun bae nya mah ngomongkeun bae sebab bensinna teu beres. Bensin teu ngomongkeun. Ngan kiai Allah mah diomongkeun malah ngeunaheun nya mah sebab eta hadiah ti Allah. Lamun aya kiai geus jadi solihin atawa jadi wali Allah diomongkeun nya mah seuri we alhamdulillah. Kunaon eta hadiah ti Allah dosanya na diserot ku nyana. Seakan-akan nyana keun nyerotan dosa. Urang bersih. Nu diomongkeun anak. Mantap ngadoa lagi. Moal robah ku diomongkeun moal. Moal robah ku dihasudan moal. Sebabnya nyana mah geus teteg Allah hiji bae. Masya Allah ieu gambaran anjing lain lalagaan. Na'udzubillah min Zalika masalul qaumil ladzina kadzabu biayatina. Sifatan-sifatan eta lah nu tadi dicaritakeun anjing daya. Intahmil alaihi alhas au tatruku alhas. Eta sifatan kaum anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung. Jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah eta percis okos Bal'am bin Ba'uro. Bal'am bin Ba'uro teh digambarkeun anak anjing anu selalu ngelel, digebakeun ngelel, diantepkeun ngelel, mawa dahareun ngelel, lapar ge ngelel bae. Muhammad faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Caritakeun ku anjeun Muhammad al-qasasa dongeng-dongeng ieu teh caritakeun Muhammad ka para Yahudi. Dongeng Bal'am bin Ba'uro anu digambarkeun seperti anjing, yakni kesimpulan jelema cinta dunia teh ieu adalah seperti anjing yakni jelema anu ninggalkeun agama, ngajual agama. Eta teh percis kos anjing Muhammad. Faqasusil qasasa bejakeun dongeng-dongengkeun ku anjeun Muhammad ka para Yahudi khususna, umumna ka urang kabehan. Maksud la'allahum yatafakkarun,
manawa para Yahudi teh berpikir bahwa jelema nu cinta dunia teh horenganan gambaranana anjing anu kadituna lamun nyana tadabur mikiran tafakur ayu minun engke nyana bakal ngimankeun ka Allah. Nu tadina Yahudi percaya ka Uzair jadi percaya ka Kangjeng, percaya ka Allah. Nu tadina Nasrani percaya ka Tritunggal engkena percaya ka Allah ka Kangjeng Nabi. Urang ge kuari nu tadina teu percaya supaya percaya ka Allah atau urang mah geus percaya nu tadina ngambang-ngambang kuari jadi mantep. Teh tadi maksudnya supaya mantap. Oh, orang dunia mah kos kitu nyilaka mantak ad-dunya ra'su kulli khotiatin. Dunia adalah pangkal daripada kejahatan dunia. Akibat dunia tipoleset urang. Masya Allah. Iyalah gambaran Bal'am bin Ba'ura, anjing nu selalu ngelel. Geus sing ada sia ke deui beusi aya Kiai Golkar, awas aya anjing, awas sia. Bahaya sia ulah kitu. Ki aing nu ditakolna mah. Iya parang sana atau ayam mui tuh awas anjing ulah aing macam hadena lain mui hadena lain Golkar aing mah ieu mah PKB anjing bapana ieu mah PDI cenah beu uana ieu anjing kabeh kecuali lillahi ta'ala. Kalau mandek nanya bae kira-kira nu di partai kiai aya udah lillahi ta'ala sok nyanyawanan siapa can dibere nyaho can nyaho geus nyanyahoanan sogol sia teh sopan sia ai mah kieu bae atuh ayeuna mah geus aya kos kitu sia mah lah geus pangnyontoankeun bae coba kiai saurang bae nu mana kiaina tuh paneuleuh ka dieu kabeh heran ieu mah pajar nya bae keur ieu tuh kamari henteu kuring ngamimitian deui. Masalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Allah alam bemoro di panggoreng-goreng nasipatan kaum yani jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah oge panggoreng-gorengna kaum mah anu kanu yazlimuna anfusahum anu ngazalim ka dirina eta lah pangjore-jorena kaum teu percaya ka Allah jahat zalim ka dirina. Percaya ke Allah cinta dunia sehingga ngagesle cinta dunia mengkol akhirna tengah hiji jeung nu bener kos ki Bal'am lain kuduna mangadukung ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dalam rangka li'ilai kalimatillah sabilillah endahan nyana nu ngahalangan jihad na Kangjeng Nabi Musa berarti bertolak belakang datang ka kuari jelema cinta dunia jeung kiai-kiai anu beneran tengah hiji bae kiai ieu ka ditu ieu ka dieu kiai ka ditu ieu ka dieu di jero hatena adalah cinta dunia naudzubillah min zalik urang resep kana dunia mah tapi urang nyohonkeun ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere resep kana dunia sakadar jang tatalang raga ibadah ka Gusti Allah. Abeh urang salamet kabehan fi dunya wala akhirah. Terakhir sakumaha tadi horeng kabeh kersaning Gusti. Urang datang ka dieu kersaning Gusti. Urang teu bisa nolak kana maksiat kecuali taufik Gusti. Penta ka Allah atuh. Jeung tafakuran geura ge. Renungkeun ku urang. Aing dibere ku Gusti geus datang ka mana? Ngalaksanakeun salat teh ieu teh ku Gusti geus datang ka mana dibere penghormatan jeung anugerah teh wali Allah teh lah jalain nang nyana nang Allah dibere penghargaan daek ibadah zahiron wa batinan jeung henteu lesu-lesu ibadah teh boro-boro dia kita salat tahajud puasa
cacak-cacak dititah perang nyawa taruhanana teu berateun wali Allah sebab teu kebal hirup di dunia jelema jihad fisabilillah maot di medan laga langsung sorga nu ieu di imah bae embung paeh tinggal nunggu sabaraha tahun sih nya embung paeh nyana teh embung paeh tapi teu ngahargaan ka agama 10 tahun 20 tahun 30 paeh kana paeh di akhirat teh berbeda engke masyaallah kari renungkeun geus datang ka mana urang menghargai Allah sehingga urang dihargai Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang menghargai Allah bakal dihargai Allah. Allah mah kumaha urangna nu mentak urangna sebab ikhtiar aya di urang Allah nuturkeun kegeus dibere ngeunaheun karakter hampang ketika geus dibere hampang eta lainang urang anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala makin di aku makin nutup mantak kiai nu mantak diangkat jadi wali teu ngaku jadi kiai teu ngaku jadi kiai jeung teu ngaku tukang ibadah ai urang mah pan masyaallah dipamer-pamer aing mah asal teu tahajud bae rada nyeri awak insyaallah rada nyeri ya insyaallah teu ngaji bae aing mah sapoe asana puyeng eta mah geus bae beak kabeh beak ngaji beak tahajud beak salat ya beak kabeh dihapus kabeh ku Gusti Allah أدم الصلاة على الحبيب محمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم